manehna kan ngelawan Pak RT tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eta ari rezeki keur naon? Keur dagang cilok, Kang. Astagfirullahaladzim. Din, orang kudu kumaha ya? Nah, kuduna ngopi supaya semangat ngobrolna. Kahayangna sih gitu. Terus Apa yang kan manehnya soangan, orang teu boga duitna. kabeungetan, Kabeneran kumaha maksudna? palangsakna. Ai maneh ngomong ala pada beneran bae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada mana kunaon salbini? Lieur urang Din. Ya mah tong liar-liar teuing, Bray. Selau we selau. Saya mau ngasih otong sadel. Atuh kumaha ngartina, maneh datang ka dieu cuma ngawa kariat doang. Kadanan bawa lauk mah geus balik ngusuk teh. Tong, nyage beli kopi heula we. Tah, kitu atuh. Gitu kumaha? Si kopian heula, Bray. Sugan we rieutna leungit. Atuh. Mana duitna? Poho. Ye, ari maneh kumaha sih? Wah, itu lagi. Ari neng teh entos emam can. Kan tadi entos. Nyanyi jeung goreng jengkol. Geunah kan ya? Geunah. Geunah masakan emak. Nyameureun atuh emak saha? Aduh. Anak abah ternyata geus parawan ya. Aya apa? Nyanyi atuh bah, apa dibere dahar unggal poe ge? Emang neng katanya kita dibere mam naon? Sok tanyakeun we ka si abahna langsung. Dibere naon, Bah? Akan sok dibere cilok ku abah kita keur isu. Cilok mercon? Oh, Neng. Nya tuh si abah mah amun kena kadaharan. Nyahona teu bila ampun. Paingan si Abah mah moat buleud jiga cilok mercon. Ah, Keur mah buleud. Lada deui. anak abah. Cilok. Ari neng bisa wae. Tuh. Maneng eta. Emang kumaha eta? Teu tante. Nyai meureun geus atuh. Maneng mangan kudu doang. Aduh. Bisa wae ari neng. Maaf, ampura mak. Nya, ayo yos. Neng panamel tanah kopi, Neng. Ayeuna, Bah? Kayak tuton hareup, Neng. Nyantos atuh lila kene ieu neng ngarek ulin heula nya. Nya tuh sok. Ulah poho, make masker ya mun ka mana-mana. Mun, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eta sia. Aya ngopi. Ditinggalkeun. Hubunganna salah abah keneh. Ya kumaha atuh aya nagenkeun atuh kopi. Cewek nya tahun hareup. Kan tadi ngomongnya ke tahun hareup. Sia. Tah geuning aya bale. Deuk heula ah. Istirahat. Capek ti isuk ngider. Gusti. Cilok ieu beak-beak geuningan ti isuk ngider. Kumaha ieu boro-boro kabeli Honda Jazz. Kabeli sabun Jazz atuh. Pamarentah teh kumaha sih? Gera-gera deh. Tah, dianggeuskeun PSBB teh. Karunya tuh ka uing teh. Hirup sorangan eukeur teh, cuma ladang cilok doang. Cilokna teu laku, teu beak deui. Ti isuk meletuh. Ngider. Assalamualaikum. Salam. Ari aja keur naon ieu? Keur dagang cilok, Kang. Astagfirullahaladzim. Kunaon, Kang? Teu nyangka gelis-gelis ngomongna kasar. Cilok, Kang, cilok. Nya akan di rumah bos. Tengah
masa bodoh kece itu mare. Ibu takang nan wae. Nya tuh ampuranya. Lamun akang ngaganggu waktosna. Punten. Teh kunaon? Budag meureun nya eta si Wardi teh. Geus pada nguruskeun anu budag mending ngidep deui. Cilok. Apa ya, neli kopinya ada lila. Emang mana beli di mana? Teh warung sekodok teh ya. Bodo amat ah, beli di mana ge. Tah, kopinya di mana tuh? Kurang ya, kopi dan minum tinggal ya. Ayo, mangga. Tah, cilok teh. Emang ya kene? Adi ya tuh mana ya mah? Ya heuh. Jangan cocok ya ngopi jeung cilok. Cocok wae mana mah? Di bang colom oge ge ah. Ah, mana gak suka colom lauk ka urang. Eta mah lagi buka dia tuh. Emang biasa colom lah mah. Ya. Jeung akang cilok patah. Cilok mana tak? Cilok Cenarmi. Coba tah asaan heulan tah. Saan ya. Heuh sok Kang. Heula dijamin Saya tidak colok lagi. Anjing. Naon sih? Ya, saan ya. Tuh. Anjing, bener amat ya cenah kami. Tidak macam kami gitu. Nya meureun atuh cilok Cenarmi teh. Dibungkus. Sok atuh ya geura diborong kabeh. Mana duitan? Gopean hijina. Nangis kabeh borong. Aduh. Geus beakeun jeung bumbuna. Mau bisa jeung wadana tuh. Oh, geus ya mah. Lepaskan we sekalian. Oh, bayar. Bayar dong. Akan nyawa semangat. Bayar. Duit tuh, Bu. Ya. Mana jadi tag ya? Nah, ikut ceng. Nuhun nya Kang ya. Geus gitu. Cek, ai cilok di mana sih? Ieu teh salah sahiji kuliner di desa Kampung Sawah. Oh, produksi di mana sih? Produksina ti Mamah Arum. Oh, keraknya. Oh, Nuhun. Nyantos satunya Kang ya, tadi pamit, ieu tos sae kabeh hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pete, kan dia ngopi. Yeh, aing mah neka digeroan. Din, santai orang ha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beunang ya anjing ieu. Tapi ini kenapa ya kumpul-kumpul dia? Ngopi kudu buka eta. Aduh, kunaon maneh? Jualan ke make masker. Oh, masker tinggalin Pak di empang. Diki karek balik. Bayar na pus 10 kali. Oh, geuning itu ente dipus apa? Ya mah. Aing di. Oh, itu nanti masker. Wow. Daripada payah teh, kenapa perang? Miluk di aja. Ayo, pus apa? Dulu. Kabean. Mana ieu pus ama? Ayo, sok, sini. Mana sih tah? Ayo. Naon? Ayo, masuk yuk. Kuat tuh. Kandung atuh. Duit tuh. Geus Pak, lu geus 10. 10, orang 10 tadi ha. Kata si Atom nih guru. Ya eta gagal mana bagaimana? Aing mah. Aduh. Akang-akang, konon coba tadi dihukum ku Pak RW. Sekarang Bu, mungkin ya orang nanti jelema anu kuat gitu, kuat nahan kenyataan gitu. Bagus, atau malah curhat. Coba jelaskan, Bere.
Yang ke satu, wajib memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga, ketika berpergian dari luar harus mengganti pakaian dan cuci tangan atau cuci kaki, bila perlu mandi. Yang keempat, jaga jarak. Kasih tuh jasa ya, negara kita baik. Jadi jantung merugul. Sekarang Chan. Paham Pak RT? Berarti Ayo nggak sih balik itu. Balik Pak. mau nih ya ke push up. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue sih kalau ngomong. Ya, pukul mana enak tanang ngelawan Pak RT Emang tuh. tanya aku doang. Astagfirullahaladzim. Ini masih ngarumpul kena wae. Iya, rek balik Pak RT. Tah, kumaha lu anjayan we. Jalan non. Ah, henteu Pak RT. Bu RT, kenalan Bu. Astaga, ini boga warga unu bener. Aduh,